Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun pamirsa sadayana. Alhamdulillah urang tiasa petepang deui naraskeun jejer carios nyaeta si Bundung Jogo Tutugan anu diguar ku Mang Ode. Atuh nu teu can subscribe-na mangga di-subscribe heula supados kalajengan ieu dongeng langkung sumanget deui. Terus supados teu nyangkolong leuwihkan awas tos mangga urang kawitan derah karaya prung. Lagedai awak aning lagedai teu beda jeung tangkal anu urut kruntuh. Gedakan saringin rungkad anu dipintonkeun ku Andi pikeun nyeuis nu teu apa kana urusan menpo. Sangkana meureun awak Andi teh rek leuwih debut. Tapi ka manehna teu sadar ngoceak. Kang Andi bari terus nutupan bahamna teu wasa ningali anu bakal kajadian tapi lain deui nyeuis ngarasa herokna ningali lantaran sidik pisan dina kacepatan luar biasa leungeun katuwa Andi sakilat ngarampin dua suku lawan dina gerakan lain sama pret kebut wae karena notog nepi ka sirahna beletuk kana meja nu aya di tengah imah. Tapi nalika Andi rek nyusul tepus karena nggak sajorelat ngulitik sarta langsung ngajauh bari celek nangtung deui. Kebenaran harita kaayaan di tengah imah teh lega teu kahalangan ku parabot imah anu pernah aya di ruang tamu, jadi anu padungdung bisa sama menang direungeuh karena ngejauhan gentak Andi udang ngajurung kunap-kuna nu ngagugudug dume bieu sarehamna dua kali kabenangan seberut wae narajang dina jurus heulang macok ciptaan manehna sorangan. Karena memang geus saya ngelebat ka gigir bari ngahiukeun deui tenggelang ujungan andalanana, tapi Andi dina kecepatan luar biasa gawat malik lap ngalelepkeun awakna dina jurus heulang ngagalaprak karena rikat mundur lantaran disangkana lawan rek ngarampin deui suku tapi deui beutengna kudu jadi korban sabab tetela Andi geus ngajauh bari nyebetkeun sakaramu katuhuna dina jurus cakar heulang sakali ieu mah beutengna karena kacakar jero nepi ka keluar getih. Tetela sia teh ukur waduk pakarang karena Andi anu tamah semangatna. Pireung ngelawan anu tetela teu waduk ari kuramona mah sakilat diuskeun deui leungeunna buntungna anu sakali ieu mah teu bisa disingkahan. Awak karena anu keur ngajurung gunung akibat cakar heulang teu anta parah deui jebrot dihanca satakana nepi ka ngacang nembrag bilik. Atuh anu campuh di buluan teu kurang rahotna wigena sabaturna seperti sarja jimpo jumanta dolmanan sarkawi sudinta katut ardasim meh-mehan kawalahan ngelawan Ki Saudi Adria Mang Amir sarta Ki Jandra anu dibantu ku sabaraha urang Cipancar seperti Mang Omod, Mang Akum, Mang Akeh nu pakarangna item nasiga nu rek ngurak wae nu matak pantas wigena sabatuna terus diseret hampir teu walakaya lamun teu inget ka Bahrawi jeung si Jakalara anu keur araya keneh di jero mah meureun ti tadi oge geus ngacir ongkoh deui mah aya nu ngepung teh beuki lila beuki napuk komo sanggeus mama seperti gengna cangkaruk mah Maoya, Matetot, Marinos, jeung hiji deui mak nenah teh. Geus mimiti tarurun bari marawa pakarang kayaning pangki susuk beusi katel mah. Rek ngaliwat eta mah cigana. Pokona mah horor we pikeun wigeuna sabaladna. Sorana tinggorowok matak sentar kana hate. Turuk tuman turuk cek saurang bari ngacung-ngacung haluk. Kabiri sakalian urang cieun oseng geura. Cek
hiji lalaki anu cambrosna lamukot. Hal ieu teh ku karna oge geus dipaparah di jero mah. Patinggerokna warga Cipanjar teh teu weleh ngabulubus kana ceuli nu matak anu kumanehna barang kabireung baharawi geus muniang deui manehna gentak luncat kana lawang pantau bari ngagero. Mundur parori jorela celeng katepa saterusna tuturubun keburuan bari ngagorowok deui ka wigena nitah mundur. Andi barang nempo karena jeung baharawi kabur teh paparahna mah rek terus muda goro kaya kadengi soranya eus ngagoro Andi ngagentak malik nyeis ngagoro bari gentak muru teu anta parah deui pru nyuuk kana tur Andi bari saterusna ceurik bangun ka nyanyerian kedah dianggo nangis eus tos salamet ayeuna mah Andi nyengkatkeun euy sinanang tung. Namung eus teh duh Kang Andi. Euy nyuhkeun sirahna kana dada Andi. Kahayangna mah rek ngeberehkeun naon-naon anu keur karanapan ku manehna ayeuna. Tapi ti koro karasana bet seuseut ongkoh deui inghakna kalakata mah rosa ngabarengan si mata anu terus merubut. Kedah dibejer beaskeun Akang Andi oge parantos maklum sora Andi meh teu kadenge kasurung ku rasa sedih lantaran kembang katresna gugur can wayah rajeun panggih oge dina kaayaan kitu. Hadegan kitu teh kasaksianku pisan ku Haji Sobana sarta ku Bu Haji. Cacakan mun teu kagok asong mah ek terus ngobrot karna jeung bahrawi. Rasa harendeg mah geus teu bisa dicaturkeun salila-lila neangan kali-kali ayeuna panggih can oge nanaon geus kaburu Pak Haji jeung Bu Haji ningali kana eus teh kacida kagetna memang wajar sarta geus kuduna ngebrekeun katumarima ka Andi anu sasatna geus ngajait tina marabahaya tapi ari kitu carana mah geus bisa nimbulkeun lain-lain antukna ukur bisa silih pelong beri dina pikiranana pinuh ku rupa-rupa pananya. Sebot kitu Mang Amir jeung nu sejena Tintorojo manehna ngarasa hariwang lantaran waktu mireungeuh si Jakalara jeung baturna ting belesat kabur teh. Anu di jero mah daya anu kaluar saurang oge. Ari breh teh sararia kacida kagetna Pak Haji jeung Bu Haji sarta Cepdana kasampak keur sing polohok weh. Sedengkeun eus tetep keur nyarandekeun sirahna kana dada Andi bari si mata terus muda. Pamiarsa lamun kana mah teu ngajorag ka Cipancar Rusia antara eus jeung Andi teh kawasna moal kabuka boh Pak Haji boh Bu Haji moal boga sangkaan saeutik oge yen eus teh geus boga pilihan sorangan. Cepdana anu tadi nama ukur samar-samar anu cek sangkana mah yen hubungan Andi jeung Adina teh ngan ukur akuanan pikeun ngahindar ti Husein. Ari dikoreh mah geulieu korehel teh aya nu di dinding kelir. Waktu ditanya teh eus terus terang ngaku geus teh aya nu disumput salindungkeun deui. Ku kitu namanya eus teh geus nekat sarta untung-untungan wae sugan bapana nyaluyuan sarta aya karepna pikeun ngebolaikeun panglamar Haji Khodir. Antaran Andi teh geus kabukti sakitu bebelana. Da sareat mah lamun harita Andi teu datang sarta nulungan ulah-ulah lain ukur harta banda ledis. Oge tangtu manehna bakal diseret ku si Jakalara. Kapan pok-pokana oge geus kitu yen manehna terek dibawa ku si Jakalara. Tumerapna ke Pak Haji jeung Bu Haji ngan ukur ting bisa ting haruleng gegedena mah ngarasa kaget ku teu nyangka seetik-etik acan geuningan eus teh kitu lalakonna samborong atuh nepi ka kekepehan nolak
karena panglamaran si Husein dadakuna macan aya niat boga salaki ngan Cepdana ngadengi pengakuannya teh nepi ka jejebris malah beak bengkak Andi teh diceceleh teu ngarumasakeun manehna mah teu nalipak keur malarat jeung tanpa daksa teh hayo make aya guam boga kahayang kanu lain tandin pokona mah bebeakan sindak nama bebasaan kotor serta ucapan anu mata krungsep kadengena kaluar tina sungutna ngan hadena kaburu di huit ku Pak Haji teu sangka geuning seuis teh kitu lalakonanya ceuk Pak Haji semuhun bapana ibu oge teh apa sabab salamina ieu tara ketempo bebarengan si Ani we eta mah teu nalipak maneh lamun datang ka dieu teh meureun ngadon ngololong-ngolo si Eus Cepdana nembalan deui baku maneh madana rigeus kitu teh teu hade yeuh ngahina ka sasama teh sabab kabeh oge sarua pepada makhluk pangeran anu ngabedakeun ukur dina kaayaan beunghar jeung malarat ceuk petenjoan urang jama anu luhur ku tagede dunya ceuk wiwilanganna eta mah ukur pandangan manusia ceuk Pak Haji bari saterusna mah malah malik nyecele Cepdana anu tetep nempas wae tapi saterusna mah Cepdana ukur bisa tungkul siga nu heueuh padahal hatena mah jeba-jebi ngadengi Pak Haji ngebrekeun pamujina ka Andi teh manehna mah teu bisa narima pamininggal kalebah dinya mah leres bapana tapi asa piraku deh urang kudu minantuan jeung Jang Andi kapan geus sidik si Eus teh direncangan ku Jang Husein Bu Haji aya mairan saha atuh nu boga pikiran ka dinya mana piraku we abah bencalin si bencat mulang udal tina tali gadang dikamanakeun atuh ieu beungeut dikamanakeun namun eta abahna ceuy sakitu mika beratna geuning ka Jang Andi teh keun bae atuh sugan piraku si Eus teh rek wangkalang ari geus ngarangkap jeung Jang Husein mah moal naon sugan mohon eta oge ngan anu janten hariwang teh ka tempat teuing ku Jang Andi sok sieun jadi mamalana moal meureun da oge lengkege si Eus pasti bakal dibawa ka lele ieu mah upamana lamun masih caket-caket mah tetep we mata hariwang babakuna mah Jang Andina sok sieun we manehna teh jadi unggah adat ku ngerasa panas hatena ya tapi kudu kumaha atunya tapi keun ke si Andi ku bapak tek ditaleknya lamun bisa mah ulah nepi ka ngaganggu we atuh lamun bisa mah si Andi teh urang sina jauh we ti lembur lamun hayang usahanya urang modalan ku urang ceuk Pak Haji mutuskeun tah kitu sae atuh iraha si Andi bade dipewarang ka dieu teu hadekeun we bapak anu rek ngajan nepungan lantaran kapan urang anu aya pangabutuhna oge lamun di tengah imah keur andeng baredami tapi ari nyeuis mah cicing we dipangkengna bari sumegruk sanajan hatena mah geus rada longsong sanggeusna ngebrekeun naon-naon anu salila ieu disamunikeun teretet tina hatena aya saeutik harepan sok sanajan eta oge masih samar sanajan kitu ari harepan kana bolae jeung Husein teh asa kacida jauhna lantaran ngalamar geus ditarima ngan anu acan teh nangtukeun iraha tinggal walimahanana itu ieu geus boga katangtuan pikeun milih niti wanci nu mustari dianggap
hade pikeun ngalaksanakeun wiskum kabale nyungcung. Nyeis ukur bisa jumerit sasambat ka Andi anu teu weleh dirina pageuh ngancik dina figura hatena. Tapi kangaranan awewe anu ceuk paribasana eureun lengkah. Nyeis ukur bisa sumegruk ceurik palilihan. Ari Andi manehna oge teu beda hatena moal bisa mopokeunana ka Nyeis ngan lantaran manehna mah lalaki sarta kebeku karumasaan di lain-lain oge kasebutna cecenet mande tiara nyahu nyuruh mandean gunung. Raheut hatena teh disasat dibuni-buni dibungkus di jero kolbu tembusna keluar mah ukur bubuden alayu alum teu beda ti papelakan nu kurang nyeboran. Komo deui ayeuna mah geus kanyahoan ku Pak Haji anu pikeun manehna mah jadi piring leutik mikahayang nu lain bapadna. Minangkana pikeun ngebangbrangkeun hate unggal poe manehna getol pabantu kanu keur ngadegeun imah lantaran diduruk ku koprotan si Jakalara. Jadi dugdeg loba imah anyar sanajan diteger-teger oge ari kuminang ngadenge pating kecawis urang lembur ngeunaan Nyeis anu sakedeung deui baris didahupkeun ka Husein balukarna pikeun Andi jadi nimbulkeun rasa teu betah cicing di Cipancar. Anu antuk nama Andi teh pepulih ka Kisaudi rek bubuara titirah mubaran hate ku cara pindah ka Paninjauan. Ha eta kadengin aku Pak Haji sobana mah kacida matak pikabungangeunana. Sasat eta pisan anu dipikahayang teh tapi sanajan kitu dina waktu nepungan Andi nalika rek init ka Paninjauan teh Pak Haji teu ieu ngeberehkeun rasa bunga samalah Pak Haji teh teu wudu ngurucutkeun cipanon waktu ngawawadian Andi. Iraha rek miangna ka Paninjauan teh Andi pepeujeul we Pak Haji mah hidup sing mihapekeun diri sarta omat ulah rek mopokeun ka Cipancar mah. Pak Haji bari netep antep ka Andi anu keur ngeluh. Nyeredet oge ningali bubuden Andi harita Pak Haji geus bisa neuleuman anu aya dina jero hate Andi. Lantaran manehna rek nincak di Cipancar teh kusabab aya nu diragangan. Ukituna beuki tambah we kanyaahna Pak Haji teh geus bisa diukur kumaha luhur budina Andi anu sasatna rek ngabuang diri pikeun kabagjaan nu sejen. Enjing manawi teh teu aya wagelan nyakeun bae atuh dadeukeut ieu jeung ieu aya saeutik ti Pak Haji di sisi di ditu rek bibilintik Pak Haji ngasongkeun duit anu ditorosan teuing sabaraha jumlahna. Manggo masihan artosis sanes kara atuh Pak Haji. Keur pimodaleun bisi hidup di ditu rek muka usaha cenah hidup teh pinter nyieun odading atawa jalabria cek ki Adria mah. Poharanya asa piraku atuh si buntung mah kajeng nyieun odading segala. Paralun lain ngahinakeun jeung gede bak kating kunyaah ieu mah hayang ngajejeuhkeun pek rawatan kaninya. Hatur nuhun Pak Haji. Andi sajeroning nambahan duit teh dina hatena mah geus cok bae lamun Pak Haji mentingkeun datang teh kusabab sungkan dianjangan lantaran biasana mah mun aya perlu teh manehna sok mangkir mun teu nitah Adria sok ngahiras biirah. Kapan ayeuna mah sorangan ku manehna bari daya kecap samemehna yen aya perlu. Pentingna bebeja heula ka Mang Amir atuh puguh we pikeun Mang Amir mah atoh bae nu aya lantaran Andi teh rek cicing di imah Aki Saudi. Aki Sudi nu jadi papana. Ngan Adria teu wudu make nguyung sagala lain berat kumeh
ditinggalkeun ngan ieu mah tina ngingetkeun yen Andi pangnalunta teh pugusannya nama mari bari mawa raheut hate. Waktu Andi ka imah Mang Amir Pak Haji oge sebenarnya mah nyaho ngan cicing we api-api teh nyaho pang-pang nama ngajaga bisi nyeis nyaho anu harita keur emok cabok hareupeun indungna. Ngahas oge ningali nu jadi anak anu dina nincak dewasana teh make kudu ngalaman peupeus hate. Bari dina hatena mah Pak Haji teh teu make ngarasa kadung sagala. Ngareremokeun ku cara maksa mirusa tapi da geus kagok asong. Piraku onaman ciduh kudu diletak deui anu antukna meureun bakal pada nyeceleh disebut jalma kurang asak tijeuhan anu haripet ku tetereuh gawok kulebokeun. Mitra Saren initna Andi ti Cipancar teh sasatna muruk susulumputan kadua Ki Jansa sarta Siruyuk. Siruyuk heulangna anu satia teh teu langsung kepanenjoan tapi nganter heula Ki Jansa ka ujung rek nempo anak pamajikan. Datang ka isu keneh naker malah pacan harudak. Teu ieu wani keketrok sabab ku Andi dicaram. Bari ngagaruahkeun bisi ngageuruahkeun Ija lain deui kagetna mireungeun anu ngadon sari nekul di hareupeun imah teh. Tapi teu loba ngomong sabab salakina mah geus biasa lamun sakali datang teh sok ngajempe. Koloyong deui we asup terus ngahudangkeun Nyi Tarsiah. Abah sumping mak. Nya malahan jeung Kang Andi. Hah? Aya Kang Andi? Nyi Tarsiah gentak maleja terus ngecek-ngecek panon. Tuh kali tuh. Angguran mah pangnaheurkeun cai, mama rek gegero heula. Sanggeus ngageungkeun buukna anu panjang bari acak-acakan Nyi Tarsiah kakalabijeu ti panggengna. Nying kene geuning Abah. Pokna bari panon ngareretan kaduaan. Poek keneh ti ditu nama geura naheul cai garitu ceuk Ki Jansa bari melong Nyi Tarsiah geus tembong muleuneuna ayeuna mah. Damang Itar ceuk Andi bari ngareret kana beuteung Nyi Tarsiah. Sae Kang Andi kumaha sawangsulna? Alhamdulillah dina danget ieu mah dikantun heula nya. Itar bade naeur cai heula. Sareng we atuh. Kang Andi oge tiris ieu teh hoyong sideang. Andi cengkat terus ka dapur nuturkeun Nyi Tarsiah. Datangna guru wae Andi mah mirun seuneu saterusna mangajentul hareupeun hau teu ingkah deui. Sadatangna guru we Andi mah mirun seuneu saterusna ngajentul hareupeun hau teu ingkah deui. Nyi Tarsiah mah atuh terus we ngaleos rek ka cai. Teu lila geus mencengis deui bari diharudung ku samping bus kepangkeng nyisiran buukna anu jemet. Geus luis ngrunyung deui ka dapur nyempeurkeun ka Andi. Abah mah kalakah kulam geuning. Pokna bari kop kana poci ukur dikencaukeun we ku cai tina gentong geus kitu mah nyomot teh sacomot diasupkeun kana poci. Pelayeun tunduh keneh panginten datani teh nuju poek keneh ceuk Andi bari masurkeun suluh. Teu lila kurunyung bijah bari ngarek boboko song we wadah teh disimpen dina pago geus kitu mah leos ka jero. Tas ngagolak Itar. Bijah bari ngaleos. Muhun ngagolak Itar kadiekeun pocina urang kucuran. Sawios Kang Andi ku Itar we. Ceuk Nyi Tarsiah bari nyokot daun waru keureng panyumpa curulung we poci teh di kucuran.
Mangga kalabat atuh Kang Ani. Cek gitar sia bari ngarelet Kang Ani anu keur betah di hawu. Sawios si dieu we. Laos bari siduru. Pamali, saur sepuh mah matak seur pare. Wios Kang Ani, wios da Kang Andi mah terus pareot ning ge. Ya ka dieu urang bari siduru laos geura. Canak we poci mah kalebet Andi kalakah ngajak siduru. Waktu pemiarsa sadayana cak dugi ka dieu dongeng sunasi buntung jeung tutugan enjing urang tepang deui. Hatur nuhun ka pamiarsa anu tos satia ngabandungan dongeng Sunda ieu oge tong hilap subrek. Pamiarsa ngabantos kasumangetan dina neraskeun jejer carita ieu. Hatur nuhun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.